Marpanan miskin makare, marpala dak keong dak saing, ngaran dikit pakai tebudak. Lah hai kono tetep gak pernah sampah turun kabe capek mulungana kal poe bibit eueuh. Geus teuing leuh nyamana dina kecekli dibuka beas. Kamari meuli setengah liter jadi berbagi jeung anak. Oh, abi kayak keris minta beli 2 liter doang. Japarnya geus eueuh, judi sawah geus garoreng ieu na. Udah dipelak mah ke urang. Mun muga-muga bae kitu kan kaharepna tuh urang sugan manggih deui bagus bener. Budak darariang ngobrol ke naon? Ngobrol ke paceklik geus teuing asal cara rager bae dibere sehat anu usahana. Asal bararener beas aya di pasarna. Asal aya jeung meulina. Woi, panjang-nyambung ka dinya jeung atuh seuing lah aing. Teu mah engke bae. Oi, budak, aya dia ngaromongkeun naon nya moal ngarejok kitu dia melok-melokeun laleur. Biari una naon bapak masa aing ngegosip teh dararia mah ngop nyecakeun teu boga beas, bakal izin ka batur. Ih, sange cu. Ijeun ka tetangga teh dijeuman, ulah ka bina-bina ulah sih. Ulah meuli ka isu setengah liter ulah teu dia. Boro-boro ngejon, puguh nu dipolakeun, molakeun naon ieu geus kieu bararingung nyala leuleus. Dahar eueuh sangu. Beas eueuh, nu nginjeuman eueuh. Kumaha nya anak incu mah careurik hayang dahar. Kira balik, kira ngarejo dararia mangagosip bae. Neuk aya nu eueuh da undang deur loba, kuluban, sayurkeun. Pales ka dinya tah. Daripada unahnam kalaparan, mending we aya dipola-polakeun. Naon elos asal asak bae. Asal ulah racun bae dibikeun asal laki teu usaha. Wih, dia ngomong-ngomong mal panen, dia mal panen, para dia mau kahala, karena sawah dia pinuku cai kurarahan, aing teh mah balik deui meunang rok masih itu dulu dia. Amun teh mah dia kuai meunang, dibikeun ieu kuai lauk, handakan aing nang seeuti. Mun naroba mah kudu dijual ka pembelian dia. Oh, mangkana kita bejakeun ge poho caang, kalengan kitu ka deuleu runtah, deuleu keong. Kumaha eta geus mah parena buruk, da eueuh deui bibitna. Mana nyiarna eta? Mas teueun ulah ngomong bae. Kege aya geus ieu geus liwat caahna mah. Aya di abi bibit loba tuh. Geus budak, kira ngararejo aing balik ka caan tuh dia moal dahar salaki dia jeung anak dia gareng. Geus aing balik. Awen aing mah bejandong ka dianya geus aing balik, aing ngejo kuari. Aing teh boga beas dia, toten aing 2 liter aya. Oh, kemayangan ari diberean mah. Aya nu merek beas tetangga. Alhamdulillah. Teh kula benek balik lah aing geus ngobrolkeun ti tadi nu kitu bae eueuh ka beneran teh aing geus benek balik kula. Oh, kula benek ngejo. Bibi kami jeung nek balik dikira barang siar. Goreng tempe minyak eueuh di warung mah eueuh makan hutang jadi berean geus dia teuing hutang. Woi. Kan dia cenah ngejo teh boga beas yeuh aing boga dia 2 liter. Aing lain kurang lain kebogana ieu aingnya beas. Aing kurang ka dia bae dia mesti teh ngejok anak dia. Padahal mah batunya ketari nyokotan sembako, menang sembako ti pemerintah. Aing mah teu meunang sama sekali pemerintah pilih kasih sengke. Aing nu boga parenya Win, boga pare, boga sawah ngajualannya pare. Meunang sembako ari aing dagang moal poe ngarahan beas sater 2 liter teu meunang. Ya aing mah pernah ka dia, aing mah kapeluduran terus bisa dahar aing mah. Yo nya pamarentah. Ari urang susah teh dibarere. Ai batur nu salarung di dibarere.
pemerintah tangan kumaha di desa anu ngaturna. Amun cek di desa meureun si anu meureun di pemerintah ge meureun di beres ieu pun segala di desa urang. Oh, pagawean arang-edan. Pagawean balolong di jalan kecak modal. Ane tak kitu Ari anu salah di barere. Terus teuing urang malam penting urang bean cager urang mah nya. Salaki urang cager anu usahana urang cager anu penting dahar. Batur dahar atuh urang dahar, batur dahar ring tongkol urang beuki tongkol urang. Kitu geus. Oh, lah geus kamayan. Geus ayeuna baliknya. Karena teh geus ya. Nuhun ya. Oh, ulah digantian aya mah itas rido mere dia teh 2 liter. Oh, nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Talalat bae darah tahuna. Lho mamang nyeklan naon yo? Pacul. Atuh. Kalian bae emang jeung golokna. Wih bae, kira-kira bae dia aing. Dibere hukuman ku aing ieu. Lamun teu dikadeting pacul ku aing tarangna kita maca surat Yasin 50 kali kabehan sampai subuh aing nyaona. Terus kelar bae datangna. Kadulu ieu naon baik? Pacul. Atuh riskan naon ieu? Pacul. Atuh mau teh golok. Mang, unulan kitu hukumana. Oh, jeung mang ulah eta teuin. Nawar bae alabatun meuli ember ka aing. Geus geura cokot eta tah surat Yasinna. Ari ogan kali ku pacul mah. Tarik hari ini. Surat di pacul agama. Kali atuh bae tah tidak. Tarik ngade. Udah buka kuran. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Innaka laminal Qur'anil innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzila abahum qadahul qawlu ala tariqin fahum la ja'alna fil a'raqin wadallalna lahum wa minha ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon lompatan? Iya, geus teh teh nya ka pacul. Itu kunaon? Eta ge kita maca surat Yasin 50 kali. Terus teuing, eta bagus. Ustaz SG kami kabur. Manya budak kata anak aing di pacul. Ai. Kemana barudak? Malah kabur. Ih. Udah berek pelajaran deui ieu barudak. Mulai jaga isuk ku aing. Olahraga jeung mesin aja. Ngalalu malah.
Yang lain besar ya.